Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Langkung dipayun urang sami muji ka Gusti Nu Maha Suci anu nganugrahan ka urang aneka ragam nikmat sehat afiat panjang umur. Utamina nikmat nu kacida pisan ageuna nikmat iman Islam. Seraya kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam mugia didugikeun ka Nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadut ka para keluargina, sahabatna, tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan urang di akhirat sadayana disyafaatan. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai nu sepuh miwah nu anom anu sangat musim kuring dicintai tur dipihormat. Mugia guru-guru urang sadayana sing sararehat panjang umur, dipaparinan jembar rizki pikeun nanjirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta unsur muspika, Bapak Babinsa Binamas, Bapak Kepala Desa, bil khusus dan istimewa kepada para panitia penyelenggara. Mugia capekna panitia sing dinilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para mubalik, para qori, Kiai Haji Romli, ibu-ibu, bapak-bapak, urang ngadoa sadayana. Mudah-mudahan ku berkah ieu pangaosan urang dibere panjang umur jeung ibadah, dibere jembar rizki jeung ibadah. Nu pedas amina. Dibere ku Gusti Allah anak pincu turunan daerah ibadah. Dibere hati urang cinta ke ahli ibadah. Mudah-mudahan mohon maut urang mautna husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tukang sound punten Kang, volume naik seperti treble naik, bass naik, sebab dia dua wangi jangan naik-naik. Hadirin hadirat rahimakumullah, Isra Mi'raj teh peristiwa anu bisa dipercaya kudu iman. Sabab mun ngukur adat sampai orai buntutan puyuh, sampai orai tak-takan puyuh buntutan mual percaya kulantaran adat Arab di Mekah ke Palestina pulang pergi 2 bulan. Lalakon 2 bulan pulang pergi naik onta, eta ge mun ontana teu nyeri suku. Jadi karat di Mekah ke Palestina bae ge cak adat tidak mungkin. Teu kudu nyacahkeun ka luhur langit ka hiji ka dua ka tilu, lebih tidak mungkin. Tapi lamun iman nu narimana, tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Tidak ada yang sulit ketika Allah mau. Teu aya nu gati, kabeh boga Allah, langit boga Allah, bumi boga Allah, wabeh Allah. Lamun Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Surat naon? Nu pedas ge surat naon? Ayat sabaraha? Geus Yasin we pokona mah.
Masya Allah. Mata para jamaah rahimakumullah, kapungkur Rasulullah ketika mengabarkan berita Isra Mi'raj teh manusia teh boro-boro nu kafir nu geus iman ge aya nu mundur deui. Abu Jahal, Abu Lahab jeung batur-baturna, Abu Bakar Siddiq jeung nu arariman. Matak lamun urang iman ka Isra Mi'raj insyaallah jaga di akhirat urang bakal dibarengkeun jeung Abu Bakar Siddiq. Di mana? Yakin kabeh bakal ka surga. Amin. Matak di dieu ngayakeun rajaban sakieu poharakna punten ka para guru para kiai. Ya Allah, Haji Budoli yakin menang doa ku dulur-dulur nu sakieu seueurna. Haji Budoli ge sami ngadoa, urang kabehan ngadoa, mudah-mudahan anak cucu urang teger nyekelan iman ka Gusti Allah. Lamun urang dieu ngayakeun rajabana pohara luar biasa, tidak sekedar di masjid hungkul sampai ke pinggir jalan. Alhamdulillah. Kulantaran urang ngaosna di jalan atau alhamdulillah urang kabehan ka pendakian anu lalewat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan supirna salamat. Mau naik mobil nage di luhur salamat. Kula marada kaget di Tangerang mah jarang mendak eta nu naik mobil di luhur mobil. Mudah-mudahan salamat. Ya Rabbah. Karena dulur-dulur hadir rahimakumullah, ancamannya berat. Nu percaya karena Isra na Rasul, faman ankarul Isra faqad kafara. Tanggung-tanggung di hukuman kafir nu teu percaya ka Isra teh. Berarti ieu teh urang dieu keur ngawujudkeun keimanan. Pertahankan, jangan sampai pudar. Pertahankan, jangan sampai hilang. Kokohkan iman, teguhkan keyakinan, junjung tinggi nilai-nilai Islam. Sabab maut mual ayat nu nyalametkeun ka urang kecuali la ilaha illallah. Kecuali la ilaha illallah. Satu saja yang menyelamatkan, la ilaha illallah. Sedangkan Dajjal mah ngajakna urang teh ninggalkeun iman. Dajjal mah ngajakna urang teh maot ulah mawa iman. Iblis laknatullah, setan-setan gentayangan ngajakan ka urang supaya ninggalkeun iman. Walaupun Dajjal belum muncul yang nanti akan berhadapan dengan Imam Mahdi, tapi fitnah isme Dajjal geus asup ka urang. Yo urang ejah mana we fitnah Dajjal mun aya di lingkungan urang, mudah-mudahan urang ditepis. Yo urang perhatikan mana we fitnah Dajjal. Asal jelema geus mailul qalbina, condong hatena ka dunia, geus teu mikiran akhirat, teu mikiran agama, eta jelema kena fitnah Dajjal. Ibu, assalamualaikum. Well, lamun aya ibu-ibu ngobrol jeung baturna, ari anak teteh masantren di mana? Kuari mah masantren mah tinggaleuan tah eta geus kena Dajjal. Laju anak teteh, anak aing mah nu pertama di Bandung kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, ngambil jurusan listrik, kamar ge tutung ka setrum. Nu kedua di IPB, Institut Pertanian Bogor, ayeuna keur KKN, keur praktek. Di mana praktekna? Atuh nyawah 3 hektar sorangan bae. Enek nyawah mendekan kuliah dulu. Malah minantu aing manu katilu jeung minantu aing alhamdulillah sak manehna minantu aing mah geus sarjana S1 beres, S2 beres, ayeuna dek menempuh S3 sampai tarari di sawakna.
Aing mah moal mikiran ngaji, moal mikiran maca Quran, moal mikiran sholat. Ngaji mah maca Quran mah aya ustad, aya kiai. Lamun aya ibu-ibu kos kitu, eta ibu geus kena fitnah dajjal. Eta fitnah dajjal. Ya Allah, puntennya banyak, punten di punten bisa kurang teu sadar. Ka masjid tasbih mah pohoan, handphone mah teu pohoan. Halo. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Tasbih mah poho, handphone mah teu daek poho. Ka mana Kak? Ka masjid aing pan mau handphone. Mun tinggalin wah aing. Bisi kabuka ku mana budak. Sebab eta di handphone aya nomor kontak ngaranna nama Yanto sebenarnya nama Yanti. Aya. Ya Allah. Fitnah dajjal. Masjid jadi tempat dagang. Dagang kadu di masjid, dagang motor di masjid. Haji Mulali, ulah fitnah. Mana nu dagang kadu di masjid? Mana nu dagang motor di masjid? Di kami mah teu aya moal ngacokrok motor jeung kadu nama, tapi transaksina di jero masjid eta ge sarua kena fitnah. Tukang kadu rek salat. Nu ngawean, bos, kirim bos 200 suluk. Cak manehna teh keur murah kadu. Aing salat teh lah. Kuduna kan handphone gandeng tah, ulah asup ka masjid. Ieu mah kabawa ka masjid. Bisa ilang sih teu dihirupkeun, tapi ditendang dihareup napa sujudan. Begitu manehna keur ruku kieu tah, eta aya ngabel. Punten ieu, punten, ngabel. Tukang kadu ngaranna Mang Junaid misalnya. Manehna keur ruku kieu lain subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi Junaid kadu. Junaid Allah eleh ku Junaid. Sujud manehna ngabel deui ta ka Junaid. Pantibul deui ta di handphone subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Eleh dibaca deui ku manehna jaka baca Junaid. Beres sholat dipastikan eta moal wiridan. Langsung diuk di teras masjid. Anu ieu teh teras masjid hukumna masih masjid. Manehna telepon, "Halo, Kak Junaid." "Waalaikumsalam." "Kak Junaid, Waalaikumsalam." Tadi ngebelnya, "Oh, tadi angkat." Keur sholat Kak Junaid kula ge nyaho. Geus pokona jadi ke gas 200 dulu dikirim pula. Geus pintu kumaha? Transfer. Geus jadinya. Waalaikumsalam. Di jero masjid dagang fitnah. Matakan kurang kabehan minta ke Allah. Ieu cai ibarat cai geus bedol teu bisa dibendung. Lain tanaga batu gunung ngabendung cai. Lain tanaga urang nu lemah. Minta bantuan ke Allah supaya iman urang bisa karaksa tina fitnah dajjal, supaya keyakinan urang teu goyah teu robah. Laju kumaha tuh? Allah mere cara lewat Rasulullah. Aya poe anu mulia anu disebut Sayyidul Ayyam, poe Jumat. Didinya aya perintah lamun urang hayang salamet mina fitnah dajjal, diantarana bacalah surat Kahfi insyaallah. Laju osok teteh osok ai bapak-bapak mah teu kudu ditaros insyaallah. Bapak-bapak atuh tilok. Baca. Nutos maca teruskeun. Nu teu acan Jumat payun mulayan. Allah di pertolongan diwal ti Allah. Allah di benteng diwal benteng nang Allah. Poe Jumat maca Kahfi. Sasibuk-sibukna sanajan ibu repot urusan rumah tangga, ulah poho 10 ayat acan mah di awal surat Kahfi ulah dilewat insyaallah.
handphone bae dibaca, WA bae dibaca, status bae update. Ieu ge kuari ieu keur ngaji tadi ti sore geus nyieun status. Ngomong gitu, rajaban dulu guys. Banget ku lagi guys jadi status. Kahfi. Poe naon? Ge 10 ayat bae ibu-ibu mas sararibukan isuk-isuk. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ماكثين فيه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا lamun kurang dibararaca eta kahfi sanajan 10 ayat awak kurang cahayaan dikelilingi awak kurang ku cahaya jeung cahaya eta bakal ngajagaan kurang ngajagaan iman kurang sangkan maut nama wala ilaha illallah baca dong insya Allah kan ayeuna hadirin hadirat rahimakumullah lamun kurang ditelak-telak ieu kuari cahaya Allah di imah urang redup cahaya Rasulullah redup cahaya wali redup nu caang cahaya wifi betul aya umat Islam teu boga Quran aya wifi nabe aya umat Islam hadirin malam Jumat teu sholawat malam Jumat teu marhaba teu yasin teu kahfi sibuk mukaan status nempoan status nyian status muka WA muka YouTube muka Instagram caang lain ku cahaya Allah caang ku cahaya internet poek hatena mun poek hatena nu ontep setan tapi lamun dibaca Quran caang hatena mun hate caang nu ontep malaikat mun nu ontepna malaikat doronganna ibadah tapi lamun nu ontepna setan sanggeut kana ibadah mata introspeksi diri kurang-kurang mungkin kolot mungkin ledur ibadah sabab nu nyaangan hate urang lain Quran tapi Halo. Assalamualaikum. Lanjut. Meuli handphone 5 juta wani tapi jariah ka masjid can wani sagede 5 juta. Mun see paket galau. Budak ieu videona teu bisa dibuka ku aing. Muter bae penasaran ka counter nasi paket
mun sakali ngasih 50.000, mun sabulan 10 kali 500.000. Wani ibu-ibu jeung handphone 500.000 tiap bulan. Tapi begitu aya kardus muter menta jariah jeung masjid jeung mushola jeung pesantren di kantong aya duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Jawab kabehan kudu hadir. Kira-kira nu bakal nu kaluar sabaraha? Sabaraha? Orang ieu maklukna. Ngomongna cenah kaji kudoli 2.000 ge nu penting ikhlas asup sorga. 2.000 mah asup WC umum. Eta canduani 20.000 nu kaluar, komo 50, komo 100. Mailul qalbi condong hati urang teh ka dunya. Handphone wani dieuseun kurang 500.000. Tapi kotak jariah canduani nandakeun urang ge rada kena fitnah dajjal. Mudah-mudahan reng serajaban urang salamet kabehan. Amin. Ya Rabbal. Geus ibu-ibu, Kangjeng Rasul sebelum berangkat Isra jeung Mi'raj dibelah dadana. Dikeluarkeun di jero qalbu Rasul sesuatu yang tidak layak. Dibersihan, dikubah kunci jam-jam. Diasupan ilmu, diasupan hikmah jeung nu sanes-sanesna. Ini contoh bagi kita. Rasulullah manggeus bersih hatena ieu mah jeung urang deuk ngaharep ka Allah teu cukup ngabersihan awak hungkul tapi hate ge kudu dibersihan. Maka dina rukun salat kabagi 3 aya fi'li pagawean, aya rukun qauli bangsa ucapan, aya hiji rukun nu nentukeun sah jeung teu salat urang. Rukun bangsa qalbi, rukun hate, niat. Terjadi eta ruku jeung sujud sampai salam disebut salat lamun teu make niat. Niat eta di jero hate. Berarti teu cukup zahir dengan harap Allah, kudu main batin. Teu cukup fikih, kudu dibubuhan ku tasawuf. Teu cukup zahir, tapi hate berperan sangat utama. Sanajan Fatihahna pasehat, sanajan rukuna akur aya tumaninahan, sujudna beres aya tumaninahan, salam selesai. Tapi lamun teu niat sah tante salatna. Mun teu niat sah tante salatna. Niatnya di mana? Di jero. Berarti sholat ge kudu main hate. Oke. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilan Ka'bah adaan mahmuman lillahi Allah. Dimulai hamzah lafaz Allah sampai roh lafaz akbar didinya eusian urang kuniat. Lamun urang ibu teu ngaji repot sebab aya menyebut niat teh usolli eta mah talabut ngalapankeun kana niat sunah hukumna liyu'awinal lisanul qalba supaya eta ngalapankeun usolli hate katulungan gampang masang niat matakan ngaji lamun teu ngaji salatna acak-acak. Tapi insya Allah diri maka ningali sadayana jelema ahli majlis. Amin. Ibu-ibuna katempo wajib budal ibu. Ieu awewena katingali kabeh awewe solehah. Doang amin. Tapi piraku teu solehah. Ibu hayang solehah? Nu budak sayang teu? Ayah syaratna bedakeun taulah. Pertama, awewe dikatakan soleha mun taat ka Allah jeung ka Rasulna. Kedua, awewe dikatakan wanita soleha lamun taat ka salakina sepanjang parentah salakina teu maksiat ka Gusti Allah. Katilu ieu nu berat ya, bedakeun taulah. Bedakeun taulah. Marah ka moal. Anda bisa dikatakan wanita soleha lamun geus geudinan nyandung ka salakina. Geudinan moal.
Moal ngidina datang ka paeh moal. Oh berarti bapak orang dia mah mun hayang kawin deui kudu nuan paeh heula. Ibu ngidinan moal. Nu budak sawe ngidinan moal. Kumaha mun cak salaki kieu? Ya, duit 5 juta jeung maneh tiap minggu, berarti sabulan 20 juta. Tah jeung maneh 20 juta. Tapi kakak intinan nyandung, intinan moal. Duit tadi cokot moal. Haram jalan. Tapi lalaki mah sangajan teu diizinan ge bisa bae bisa. Pura-pura Zara ngomong nama Zara horeng gilir kan orang aya kan tiap malam Jumat Zara kiai Jumat harum Zara cek pamajikan kak ijarah bangunna kakak nikmatin amat neng giring si Zara wih tuh bisa iya mah khusus penjarahan lalaki. Kayak gitu kan jarahnya di mana? Neng, ayo gunung dulu. Jadi jarahnya di gunung kan? Di gunung mangan kulin besak gitu. Terus turun ke handap tak sawah letik mah di mana? Oh, jadi sawahnya biasa kayak di hutan atau ayah. Lantaran halodok kamar hidup. Eta lalaki go ngomong nazarah goreng gilir kan orang eta lalaki nu kitu khianat tante jahat tante kumaha teu ih boleh pulang bareng ngomong cekek segala politik sampai kan Jumat harap zarah deui Jumat harap zarah deui Jumat harap zarah deui Jumat harap zarah monang sekian puluh Jumat zarah neng enak kan ilalakon zarah geus aya hasilan alhamdulillah cak guru ieu di masjid be oh kakak karang boga duit 1 juta neng mbena 2 juta antik neng be buka eta kutulus awewe nyaruda dibuka antingna kurang keneh dibuka cincina dipesekeun kang be sugan talalakon zarah tang be horeng eka anak nu ngora eta lalaki nu kitu jahat tante khianat tante bagi ibu itu kejahatan tapi bagi kami itu adalah siasat politik ya Allah sok ibu-ibu Haji Mudali saha nu daek salaki khianat embung kami teh dihianati sabab ieu kami awewe timuli akad nikah sampai ka ayeuna ngahantam ka salaki ngahidmah ka salaki ngalayanan salaki semua telah kuberikan kepadanya lalu kemudian dia mengkhianatiku sakit rasanya Bo daek di Mandu daek di Candung gidinan semua iya bapak-bapak orang mau ningali pemajikan orang alhamdulillah matang di urang mah hadirin rahimakumullah lamun ceretea aya harta gono gini iya hasil ijtihad mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya salah satu turunan daripada Bang Alawi cucu baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa ada harta gono gini beda jam di Timur Tengah? Sabab di Indonesia mah salaki usaha pamajikan tilu mantuan di dinya aya harta pamajikan. Ya Allah, diurang nu masak pamajikan anu nyeuseuk pamajikan anu ngepel mandian anak nyalinan anak nu maling duit aku ya Pak mikir Pak lamun boga 2,3 nyebutnya
karunya pamajikan urang ya Allah setia ka urang, dan kita semua dilahirkan dari seorang ibu kita perempuan, istri kita perempuan, ibu kita perempuan itu makhluk mulia, perempuan itu makhluk setia, ibu kita perempuan. Oleh karenanya, hei laki-laki, kita jangan sekali-kali menyakiti perasaan perempuan. Hidup perempuan, hidup perempuan, hidup nyandung. Ya Allah, sekali ditanya Bo, ngitinan moal. Cak ibu-ibu moal, Haji Kudoli, kami tadi ngelayanan segala-gala, numera segala-gala, lalu suami berpaling, sakit rasanya. Kalau ibu mengatakan sakit ketika suami berpaling, tapi kunaon urang kuari masih berpaling baik ke Allah, padahal Allah mere segala-gala ka urang. Nikmat ijad di Allah kaaya wujud ba'dal ada, meski itu disusul ku nikmat imdad, terus ngadaharan rezeki ti Allah, ngahirup napas, ngahirup udara ti Allah, diberi paru-paru ku Allah, diberi jantung ku Allah, diberi pankreas ku Allah, diberi ginjal ku Allah, sakujur awak anu aya di diri urang. Lamun urang merenung satu persatu, tidak ada alasan untuk tidak ibadah kepada Allah. Irahan sana kami berpaling Haji Kudoli, ai eta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, digegerok lewat suara muadzin. Hakikat nama Allah ngagegerok ka urang, ja urang nang nyiptakeun Allah, digerokeun ku Allah, tah naon, tah sujud, titah naon, titah ibadah. Hei hamba-hambaku, kembalilah kepadaku, sujudlah kamu, menghadaplah kepadaku. Tapi kunaon, urang nu geus dibere ku Allah sagala-galana, nu dagang di pasar ngadenge azan, kadenge azan, tapi cocok bae dagang teu salat, ngaduakeun Allah jeung dagangan. Nu di pasar, nu di sawah, ngadenge azan, jujur ke nyawa, teu salat, ngaduakeun Allah jeung sawah. Nu di kantor, pejabat, rapat, jujur ke manehna, ngadenge azan, teu salat, eta ngaduakeun Allah jeung jabatan. Matakan urang kabehan sering berpaling ke Allah, maka kembalilah kepada Allah, perbaikilah keadaan, urusan diri urang ulah pikiran batur, gerak urang babalik ke Allah subhanahu. Ibu, assalamualaikum. Dina takbir ge aya jati diri seorang mukmin harus tegas, harus lugas, harus terang, tidak boleh abu-abu. Eta takbir lafadzna Allahu Akbar, demenang diganti lafzul jalalah kudu saja, walaupun asmaul husna 99. Tidak boleh takbir Rahmanu Akbar, tidak boleh takbir Rahimu Akbar, tidak boleh takbir Jabbaru Akbar. Kudu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Diawali ku takbir dina sholat, berarti nu saja teletik Allah Maha Besar, tinggal kedelan saja. Dina takbir ge eta lafaz Allah hamzahna teu meunang dipanjangkeun. Lamun takbir urang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi lamun panjang Allahu Akbar, itu timbul istifham, apakah benar Allah Maha Besar? Dina takbir kemenang aya huruf di antara lafaz Allah jeung lafaz akbar, huruf wau kemenang Allahu dhammah akbar, sukun kemenang, fathah kemenang Allahu Akbar kemenang. Dina takbir kemenang huruf bangna teh diharkatan Allahu Akbar dipanjangkeun. Dina takbir kemenang huruf bangna ditasdilan Allahu Akbar.
Sanajan kurang jawab temenang Allahu Akbar. Aya orang Jawa? Ayo. Aya kan dia? Alhamdulillah. Aya Haji Pudoi Mampang kurang Tangerang. Di Tangerang orang mana be aya? Orang Jawa seueur. Eta orang Jawa saking lamina di Tangerang hadirin diajak ngobrol bahasa Indonesia ge bungeun. Aya si Mas ditanya, "Mas mau kemana?" "Dekat dia." Wih, bisa ngomong Sunda Mas? Atau bisa nggak tebel? Wis teka ciri deui ngomong Jawana. Eta tinggal leung naon Mas? Kace, nah dia ulu. Tadi berobat diberi obat ke dokter jengker isuk hiji, jengker murang hiji, jengker sore hiji. Terbaik bagus dia. Ya Allah, takbir nanu jelas. Dina takbir, ketika takbir, lalaki leungeunna jembrengkeun ramon narenggankeun jempolna posisi aya di handapun daun ceuli tundungna. Hadwa man kibae lemong kana pundak. Lalaki. Awewe takbirna beda. Ulah kos lalaki kieu, awewe mah ka dieu beda. Allah. Ulah niat ngangsurkeun eta. Lalaki nantungna takriban kurang lebih kaki kanan dan kaki kiri itu 1 jengkal. Ulah direpotkeun lamun keur salat nantungna endog bisi bebeus. Awewe rapotkeun ulah direnggangkeun bisi asup angin. Maka takbiratul ihram ketika kita takbir Allahu Akbar jembrengkeun leungeunna. Di sini ada filosofi yang sangat amat dalam. Di sini ada sesuatu yang sangat amat luar biasa. Naon cenah? Ketika angkat tangan dilemparkan semua. Warhumasi wallah. Filosof takbiratul ihram mengangkat tangan adalah warhumasi wallah. Melemparkan jauh-jauh apa saja yang ada dalam hati kita selain Allah. Selain Allah, tundalah dagangan, ulah kabar salat, jabatan, ulah kabar salat, sawah, ulah kabar salat, rumah tangga, ulah kabar salat. Kudu nama kitu salat teh fokus kalbu urang ka Gusti. Tapi urang mah justru sabalikna. Niarna naon teu kapanggih keur salat mengebrek. Bener gak? Eta ibu-ibu dek nyambel nger sore aing dek nyambel kamana coet mana ulekan mana tereh maghrib aing can asar salat asar Allahu Akbar orang coet melinjep si Ijah Allah leungit eleh ku beungeut si Ijah. Ieu salat urang. Mata ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan diri kita. Jangan sampai kita lupa bahwa kita punya tugas ibadah. Lalu jangan sampai lupa kita terlena dengan situasi yang lalu melupakan diri kita kepada Allah. Ayeuna teh keur musim rek pemilihan, sok nu boga pilihan mangga. Nu boga caleg nu dipilih mangga, nu penting jalamana iman, nu penting jalamana teh Islam, nu penting jalamana teh daek ibadah. Urang ulah pasea gara-gara beda pilihan. Ulah sampai aya bejam di tohajem minantu teu ngomong gara-gara beda dukungan caleg. Betohana milih beureum calegna, minantuna milih koneng. Eta mitoha lantaran milih beureum ku minantu dibere jeruk teh teu hayang aing koneng. Giliran samangka ludes kacang kangkang. Abah kunaon geus lain beuteung we aing mules da atuh disingkeun leudeuh koneng. Rugi. Jeung dulur teu ngomong jeung baraya teu ngomong gara-gara beda pilihan.
Jam dulur teu ngomong, jam baraya teu ngomong gara-gara beda caleg, gara-gara beda pilpres. Dulur, aya nu rugi. Batur dek naik, urang ulah sampai rugi. Aya nu rugi kumaha? Ngadukung bebeakan calegna, masang baliho sampai subuh, naik ke tangkal kayu sampai subuh, masang baliho, ai salat subuh teu. Aya teu? Aya. Dia nu nyalametkeun urang mah di akhirat lain nu diusung nu didukung urang ayeuna. Nu nyalametkeun urang mah di akhirat teh amal urang, salat urang. Nu didukung urang lamun menang eta di akhirat nulungan teu moal. Nu eleh komo. Geus nu nulungan urang mah salat, maka ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, adzan asar oh alhamdulillah hayu salat hayu salat tah begitu dong emang kan aya nu kieu teh kadang-kadang teh hayya 'alas shalah adzan naon eta adzan asar cikeneh mah dohor geus asar deui bae silakan salametkeun urang salat rapihan wuduna kudu cai mutlak triple bas naik waduh triple naik bas naik wuduna ulah cai mutlak najis ulah cai mustakmal kudu make cai mutlak eta cai rukun wudu aya genep nu pertama niat sebab niat bangsa hate horeng ibadah teh main hate hidup teh kudu make hate. Ibu-ibu nu matak niat di jero hate sabab eta pikeun ngabedakeun pagawean jeung nu lain pagawean nu diniatan sanajan diuk di masjid 2 poe teu niat iktikaf mah diuk biasa bae tapi sanajan samenit lamun nawaitu an atakifah diuk mah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Kaidah fikihna al-umuru bimaqasidiha. Ari perkara teh tergantung persejaanana. Ieu ngalawudu punten kabara kiai. Mungkin wong ieu aya nu hadir anu can sempat ka majlis ayeuna hadir. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Begitu cai nempel ka beungeut niat di hate teu meunang cai teu heula niat diberi atau niat teu heula cai diberi eta wae laju batal wudu aya 4 batal wudu aya artina lamun urang boga wudu salah satu di antara nu 4 datang batal teu wudu nu buat kumpul geus ulah aya beda kieu bapana imaman anakna makmum di tengah salat bapana muak anakna cedak gitu tapi salat terus bae rek sesalat cak anakna bah tadi abah hitutnya nyaho dia bau bah bau kuat sigung bah cak kudu ngaji ge mun itu batal wudu atuh batal salat pan batal wudu aya 4 aing karak hitut dinya aya 3 deui ulah sampai kitu. Lamun orang boga wudu lalu ada yang keluar di antara 2 jalan di gugul atau di dubur batal wudu kita baik yang biasa maupun yang jarang. Nu biasa pipis nekoban setik batal keluar batu ginjal batal micet batal BAB batal kumaca lamun keluarna barang gas modelna misalnya ngisi keluar sigi kopi berarti ngaranna luak batal wuduna batal eta sigi kopina lantaran nama barang gelas atau bukan najis ta sigi kopi kumbah bae diinum beuh masalah ai bogi mah ngan eta kopi rasana rasa bool eta bae urang termasuk batal wudu lamun orang boga wudu
paantel kulit lalaki jeung awewe anu gede saduana nu geus balik nu lain muhrim saduana bari jeung teu aya penghalang di antara mereka batal wudu. Salaki boga wudu nempel kulit jeung pamajikanna batal tanda kecuali hundu teu batal. Ai sono-sono acan mana ulang ti mamana sono ka pamajikan barang datang pamajikan geus make mukena dan salat atuh ngadu hundu bae. Mantap. Sebab kuari mah aya di medsos eta nu ngomong kalau suami punya wudu lalu bersentuhan kulit dengan istrinya tidak batal. Ketika ditanya kenapa tidak batal, karena istri kita adalah muhrim kita. Eta deui jelema aya bae. Nu dingaranan muhrim mah sakur-sakur nu haram dinikah eta ngaranna muhrim atuh pamajikan urang mah ditikah berarti lain muhrim. Anak lain muhrim atuh lamun boga wudu nempel batal. Sebab muhrim teh aya 3. Muhrim ayat 3. Pertama muhrim bin nasab karena turunan ma abah ke anak-anakna eta muhrim teu batal wudu jeung haram nikah selamanya. Kedua aya muhrim dirodo karena susuan. Punten ibu teruskeun ibu punten nu mata karos ka ibu-ibu sebab ieu urusanna jeung susu. Punten tah yang maksudna naon? Aya ibu-ibu ngalahir anakna lalaki lalu ibu nate ternyata kanker payudara cakolot teh mah borok susu keur ngorana ka budak sok ngadahar jambuku balai atau cocodot. Jadi cocodot minyotan jambu lalu jambuna ku ibu didahar eta cenah sok ngawariskeun borok susu. Baheula wari mah teh kaya borok susu sebab susuna dikenyot ku cocodot langsung gitu. Iya mah cocodot tahu gitu. Nah, kulantaran dia ibu nate borok susu, otomatis anaknya teu bisa nyusu. Laju ilu nyusu ka hiji awewe, misalnya ngaranna Ibu Zainab. Di sini ada batasan sabaraha kali ngenyot ta budak bisa disebut status anak susu. Jab ulama nakaul muktamad 5 kenyotan. Nyot. Ceng gelas deui dia mah ceng. Dikenyot 5 kali kenyotan katoreuy cai susuna maka eta budak ka Ibu Zainab ngaranna ibu susu. Ibu Zainab ka eta budak ngaranna anak susu. Mahram karena nyusu teu batal wudu dan haram menikah selamanya. Ibu Zainab boga anak seorang perempuan cantik jelita luar biasa misal namina Fatimah sagelis-gelis dari Fatimah eta budak lelaki nu pelahir nyusu ke Ibu Zainab muhrim ka Fatimah karena sasusu haram nikah dan tidak batal wudu selamanya. Sekali ini selamanya. Katilu ayam mahram bil musoharoh karena mitoha. Jeung mitoha mah teu batal wudu. Ulah aya meja kieu awewe dan sholat geus rapi make mukena jol datang mitoha nu lalaki. Assalamualaikum neng. Waalaikumsalam. Punten bah neng gaduh wudu eta mah mitoha sia. Ya Allah. Sanajan ibu teu masih jeung salaki tetep jeung mitoha mah teu batal wudu salilana haram nikah salilana sebab ieu nu tilu teh disebut mahram ala takbir mahram selamanya. Ayat yang mahram bayar takbir mahram tapi tidak selamanya. Definisi mahram teh sakur-sakur nu haram ditikah eta ngaranna mahram. Ayat mahram bayar takbir contoh
Urang lalaki boga pamajikan urang boga adik awewe, adik ipar urang nu awewe. Bagi urang lalaki anu boga adik ipar awewe, tak adik ipar awewe urang teh mahram, tidak boleh ditikah. Kenapa? Karena diharamkan dalam Islam menikah diborong nya tetehna nya adina temenan. Tapi gue takdim bersalilana sepanjang masih aya ikatan nikah kurang jeung dulur awewena mahram. Tapi lamun jangan geus pisah itu bukan lagi mahram. Lalaki nikah jeung awewe lalu pamajikanna ninggal, manehna nikah jeung teteh iparna, istilahna naek. Lalaki nikah lalu kemudian pamajikanna nikah jeung adik iparna, istilahna turun. Lalaki nikah lalu cerai dalam keadaan hidup, nikah jeung adik iparna, ranjang rusak ngaranna. Orang mendaratkan ka majlis sampai salamat. Amin bro. Ngaraji beneran ibadah, luruskan niat, lempengkan hati ka Gusti Allah sabisa-bisa. Mumpung diberi kesempatan ku Allah aya sesa umur kene, nu karolot lain wayah WWA teu ngawe saha. Nini geus kolot ulah nyaran paket bae. Muter be, mana ka mana? Aing ka hotspot. Ibu-ibu nu ngarorang ulah ngadangdanan banget bae, dangdanan hate. Sebab banget sanajan dibedakan make skincare mahal ge aslina mah muncul bae bedak beak mah demak deui. Betul. Boleh bersolek, boleh dandan untuk membahagiakan suami. Tapi pohon orang ngadangdanan hate nu didangdanan teh banget bae padahal hate nu nentukeun salamet jeung teu urang hadirin. Ibu mata kamu urang hayang salamat, urang ulah jauh di majlis taklim. Mun anak-anak urang hayang salamat, anakna pasantren eta pasan eta doang benteng agama euy. Ya Allah, isu pageto bakal pae. Nu can salat ulah ngomong kieu. Haji Budalik. Jadi kula mah Pak ieu dongeng teh taknya nu kaalaman. Nu ngajaga di jalan aya atuh langsung nunjuk-nunjuk aya atuh disenyuman. Resiko. Haji Budalik. Gas urusan ibadah mah urusan masing-masing. Ulah sok ka jelema kekeh ngajak salat. Aing ge cenah deuk insaf teh geus kolot tangkorak dia saat ngajamin hidup bakal tangka kolot. Mana lagi nu salah wani galak atuh mah urang nu bener. Bener teh? Cak manehna kitu kayak bae aing geus kolot karak insaf karak bener mun dibere ku Allah panjang umur. Kadang-kadang sehat awak, sehat ekonomi, datang ajal, wah, kabeh bakal, wah, bapak-bapak maot, ibu-ibu maot, presiden maot, rakyat maot, kebo pae, sapi pae, embe pae, Haji Budalik, saya tidak ngomong pae, jangan. Gogo, ya, lembur gula mah deket ke bandara Kiai Punten. Kan 2 tahun katukang ke masa COVID, aya pesawat Sriwijaya Air ngajudul sakabeh di kapal PKB, di kapal PKB. Ya Allah, hari itu zaman corona, ulah diudang-udang gue nek divaksin, jumput ulang bung, cager-cager disuntik nanaon, gawe. Mal. Haji mah sehat. Tapi dina hiji waktu kula yang panas. Cak dokter teh kieu dokter Idrus ngaranna. Masya Allah. Haji dan ku Idrus cak mereka. Utawatu teh dokter. Haji rek diperiksa nih. Nanti punten pan zaman corona ya haji bisi. Insyaallah haji manten. Lah haji punten nya Idrus bade meriksa.
supaya enak ngobatan anak. Nah, enggak tuh. Didiupkeun diuk, tarang didorong. Nah, jadi nanti dia terus disuep jangan. Ayo disuep. Disuep. Laju irung dicolok. Los dengan ke alat teh. Laju ditarik. Kumaha dok eta? Mungkin jangan ke corona. Eta hidup naon? Corona ya makanya. Itu dia teh yang bantu mencolok. Zaman harita. Lamun naik pesawat tidak cukup punya tiket tapi harus ada kartu vaksin. Tidak cukup punya tiket tapi harus bebas daripada COVID. Eta nu naik pesawat padahal teu corona. Paeh kabeh. Pilot yararaga, Masya Allah. Laju pramugari, garulis. Tamu kulit lagi marulus kulitnya. Laju buluan teh seting. Mudah apa monyet. Lempang lagi kah? Ngan sekolah iya pramugari teh sekolah. Eta lempang lagi rapi tahun megang. Atumun pramugari egang malulus oper kasemparan kumanehna. Pilot naik, pramugari naik, beri saropan, beri malam kiai, pramugari ge androkna sampai mata kaki, ngan beulahna digigir sampai ka tunggir. Sial tabudak. Pemikiran urang. Masya Allah, pilot naik, pramugari naik, penumpang dipanggil. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air jurusan Sumur dengan nomor penerbangan E7025202000 Kesian Udara Riau harap menaiki pesawat lewat pintu 17. Naik pilot ke kapal, naik pramugari ke kapal, naik penumpang ke kapal, mun nyarahun bakal ngejendur bakal paeh, naik ke moal. Sehat jaga. Lauhul Mahfuz mencatat di azalin geus ditulis eta sakapal kudu paeh babarengan di luhur, malah kalau tungguan jeung pasukan-pasukanna di luhur. Ya Allah, teu bisa dihafal. Mulai pesawat take off. Kaget. Betul lagi salon kaget sen. Pilot napae, pramugari napae, penumpang na eueuh hirup hiji-hiji acan. Ada 10 menit cager sehat, jag kuaringkat cager. Piku maha entah lamun paeh datang ngadadak ka urang can ibadah. Mun di dunia teu boga beas bisa mentak ka kolot, bisa ngijep ka tetangga di kuburan teu boga amal teu kasaha. Ya Allah, ajur kabeh ta pramugari. Ulang rada deket tak ke tempat kejadian kiai. Kita di Pulau Panggang, dekat Pulau Panggang. 2 minggu tas kejadian, nelayan nyiar lauk, manggih ramo, manggih bitis. Kita lauknya dijual ke pasar Cipaliung ada yang ini. Laju aya deh nelayan manggih tan ngapung, di luhur cai, sugan cumi kita atau ubur-ubur, orang susu pramugari. Beneran nih, Boy. Numatak diyakini boga pramugari bagus kene. Jadi minangka huruf normal kene huruf nun titiknya di tengah. Kan namun geus anak 7 mah enju genep atuh huruf B titiknya di handap. Matak mun anak pertama nyusuna di dada, anak kagenep mah di palangkakan. Kabeh bakal kembali ke Gusti. Pikiran awak anak pikiran anak salah kita kena salah dan juga nama raji
Embung ngaji kan 2000 malah loba jalma aing ngaji mambung hain dikir ngomongna cenah ka hakikat teu aya ilmu mah hakikat jadi sinyade hadirin lain ulah zikir lain ieu teh preso nu seukeut teu bisa disembarangan dibikeun ka unggal jelema. Rasulullah nurunkeun kitu ka sahabat sahabat dipilihan ku Kanjeng Rasul karena ieu bisa ngabahayakeun hadirin. Urang mah biasa beta salatan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihim jami'il ma'asi wa la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in ba'da maghrib 10 ba'da isya 10 zikir nu eta ge zikir hasanah bakal kiparatan dosa urang jeung penting insyaallah. Allahumma ajirni minan Allahumma ajirni minkas wa ilaika ya'udus wa hayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata daras tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal mantas maghrib a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. Terus sampai selesai la ya rabbi anta maulana subhanallah 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 33 subhanallah bihamdi daiman abadan alhamdu alhamdulillah 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 33 alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 33 kali 99 supaya genap jadi 100 tutup make la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in dihampura dosana ku Allah lamun tas salat maca eta walaupun dosa urang ibarat budak nu aya dina lautan bakal dihampura ku Gusti Allah. Yes bo anak kontrol ka mana maghrib ngaji tadi handphone dan ayo ngaji ayo sholat pan berat tanggung jawab urang darapan Allah ya Allah nanggung awak jeung resiko urang ge dosa urang can kudu salamet ayeuna anak jadi bangbalu anak jadi resiko eueuh deui keselamatan yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat adalah iman. Dan iman itu tidak cukup diucapkan oleh lisan, tidak cukup dibenarkan oleh hati, tapi ada pembuktian lewat pagawean. Pagawean jalma nu iman mah salat, salakina imaman, pamajikanna makmum, anak-anakna berjamaah, alhamdulillah. Pamudana ngararaji dia masjid saki agrengna ulah jika masjid di hiji tempat masjid bagus karpetna empuk lampuna mewah tapi imam nah iya bobo diurangkan ayeuna ya nu krisis teh imam sehingga loba nu ngebon imam ulah sampai terjadi di urang teh kos kitu subuh pemuda tampil kemudian masantren ulah ngerasa tinggal semangat pan urang mendeka Allah lain dek jadi jelema nu boga tolak ukur sukses duniawi namun bangkrut akhirat lamun jelema nu dipikiran akhirat insyaallah dunia mah bakal karai lamun dek kaserang pandeglang mah lewat tapi lamun tujuan hanya pandeglang kaserang datang ke moal lamun tujuan akhirat dunia mah pasti kurang diraih jauh di dunia mah tapi lamun sana tujuan dunia doang cilaka akhirat. Bapak-bapak ya waya subuh teh ya duka di dieu mah umumna diurang di Banten ieu nu ngahudang-hudang subuh masih aki-aki lain geugeut aki-aki nu orang mauh kan ya hayo gitunya ya hayo ya qayyum
bapak-bapak, ibu-ibu, udah yang jam 4 lewat subuh, jam 4 lewat lagi jauh ke Cinggelis. Ayo pulang, kejuaan pulang jeung karpet. Tadi mana enak azan? Azan lagi atuh tugas ngopi pipis tempat ieu. Kama. Tapi ayah boga pengalaman dulu waya subuh model Kalimantan, Sulawesi, termasuk Malaysia. Eta nu tarhim teh indah sebab mengorak energi. Jakarta ya, Tangerang aya oge. Ngan 2000 masuk aya kaset. Padahal mah urang bae jelema masa bisa-bisa komo nu ngorak waya subuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah eta pan aya tarhim nan nomor begitu nuker hayas ge udah. Nah, saya tadi masjid saya tanda tarhim oh saya tak balik deh. Berarti lamun ayeuna ibu jeung bapak anak remaja semangat pesantren ulah watir kapayun imam jeung khatib pasti bakal aya. Lamun ayeuna urang ibu jeung bapana ngararajik insyaallah salat urang bakal rapi. Jeung lamun urang ngaji sanajan salat urang tetap can rapi kene bae disebutna jahil makdur sakajan anu urang tina ibadah tapi lamun dibarengan ku ngaji bakal dihampura kakurangan urang ku Gusti Allah. Geus ninggalkeun ngaji. Cintai para ulama, cintai para kiai, cintai para habaib, cintai orang-orang yang di dalam kalbunya ada Allah. Ketika kita mencintai mereka ahli-ahli Allah, itulah wujud orang cinta Allah. Orang terpede ngomong langsung cinta ke Allah, lain mata kurang. Tapi ketika orang mencintai orang yang dicintai dan mencintai Allah, insya Allah orang yang bakal kabawa pakai cinta ku Gusti. Lamun nempel urang kanu mulia bakal kabawa mulia. Ulah salah nempel eta bedung aya kulitan. Laju aya Quran aya sampulan. Sampul Quran kulit eta bedung ge aya kulitan. Tapi lantaran ieu mah sampul dia nempel dina Quran nu mulia sanajan kulit ulah dicekel mun teu boga wudu. Komo junub haram. Pan bisa kitu sabab nempel jeung Quran nu mulia kabawa mulia. Tapi lamun eta kulit sakadar nempel di bedung, sakadar nempel di rebana, sakadar nempel di ketimpring, di tabuhan ugal poe. Urang ayeuna nempelkeun hate, nyantelkeun qalbu ka Allah lewat jelema nu diistimewakeun ku Allah Rasulullah. Nempelkeun hate, nyantelkeun hate ka jelema anu diistimewakeun ku Allah jeung ku Rasulullah, para wali-wali Allah. Nempelkeun nyantelkeun hate ka jelema anu jelema pake ka cinta ku Allah jeung pacai cinta ku Rasul. Jelema-jelema anu berjuang dina jalan agama Allah tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun lantaran yang disampaikannya adalah la ilaha illallah.